Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng moyaki kanggo ka wargi-wargi dari Galura TV. Taturan sungkuring dina wanci ayeuna nuju aya di seputaran daerah Manon Jaya. Nyata tepat teh nyata di Curug Teduh. Nah, panginten dina waktos eta Curug Teduh mangrupikeun objek wisata di kota Manon Jaya. Nah, ayeuna mengamina Curug Teduh tos tekatin sakti kumargi naon sapertos teh kapungkur konon saurna gitunya aya beja di batur di tetangga sareng warga anu aya di sebeureun Manon Jaya saurna parantos aya kajantenan naon sapertosna yuk urang tingali we ka handap. Pamirsa di Galura TV, perjalanan anu namina ka Curug Teduh, perjalanan leres-leres ekstrim gitu nya mohon. Tos katingali hawar-hawar anu namina Curug Teduh anu kahiji, satosna engke aya Curug Teduh anu kadua. Satosna yuk urang titenan ka handap. Wargi-wargi ada Galura TV simkuri ayeuna parantos di aya di Curug Teduh. Tatosna tos katingali ku sadayananya ieu mangrupikeun patilasan-patilasan anu kapungkur rame pisan di Curug Teduh ieu nyaeta patilasan anu tukang isalan tetapi tukang dagang gitu ta. Katingali ku sadayana ayeuna tos terbengkalai sapertos ieu. Tatos lagi selain anu namina patilasan tempat isalan tetapi dagang di hadap oge tos kauningannya ku urang sadayana aya WC oge gitu nya WC umum. Kanggo panginten, kanggo pamitos berenang atrapi tos ngojay langsung tibak di dieu kitu teh nya. Ngabersihkeun ku bersih. Tatosna urang titenan di ka handap. Curug Teduh nu aya di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di daerah Manon Jaya. Sapertos tempatna anu kapungkur mah rame pisan dikunjungi anu namina wisatawan di mana-mana tantos satenya mohon kanggo ngan saukur sakedar kanggo niis atanapi kanggo balotran gitu ta. Ayeuna Curug Teduh teh tos teu kaurus deui teu karawat deui kumargi saurna kapungkur aya kajantenan. Dibikeun ka ayeuna anu namina Curug Teduh teh tos teu aya anu nyungkeungan deui para wisata ka dieu. Wargi-wargi ada Galura TV tata simkuring dina wanci ayeuna henteu nyalira sareng simkuring disarengan ku Bapak Hasan. Bapak Hasan mangrupikeun anu biasa sok paling di dieu panjenengannya muan. Tah Bapak Hasan simkuring panginten aya sababaraha perkarasan kanggo ka Bapak. Kapungkur saurna kitu nya mohon. Saurna di Curug Teduh teh saurna kapungkur rame. Leres teh. Nah, sarane kumaha apa kapungkur? Biasa Pak, kadang-kadang mah acara seueur, yang pendatang seueur, nanti mana-mana udah lengkap, jadi pilih kumaha caranya gitu, bisa terang, abisnya di sini mah asal-asul mah gitu, terang, mau terang di sini rame deh gitu, bisa. Paling tebi eta wisatawan anu penting hadir di palihanna. Di aya di Tasik aya Pak. Di Tasik. Tasik di Singaparna, di Awi aya. Dulu kasih banyak ya kan, di banyak di Amis.
Seueur ya ieu. Ngayon hari terus itu soalnya. Kapungkur kan rame pisan bapaknya Mohon, turun ada, teduh. mohon. Sakunaon ayeuna tiba-tiba janten sepi pengunjung, atrapi sepi wisatawan. Buka ada kebetulan. Apakah karena aya anu namina kajantenan kita kajantenan? Aya we di sana mah. Mohon kumaha Iya. Pak? Yang kejantan teh urang ya kurang kali di ojai di segala gitu. Mohon. Ayo mula-mulana mah. Buka mau nonton kalkulasi aku mah ada sekarang. Abdi mah itu nasian tentang dina HP. Beres. Janten Bapak kajantenan eta teu ninga. Kita kalau ini apa? Kalau ini nggak tanya HP ada di sekarang. Tah berarti santosna aya anu ka keulem harita janten sepi gitu nya Pak. Tapi mau kaya dah. Teu aya. Eta pikeun tahun sabaraha? Ingatkan dah. Kene. Ingatkan dah. Udah mau kali sekolah tuh nanya nu tikus nanya. Istri pamungkas Pak. Sama kan. Pada alamat SMP kalau nak gitu. Oh, berarti masih murang kali kene gitu. Beres. Berarti Bapak santosna aya kajantenan eta janten sepi ya di hutan Tapi kaya nang. Samula saya suruh Oh, iya di daerah Hamur Sawah. sawah. Di sawahnya kemudian. Ketinggiannya Ada ini kan. Ya, ini kali itu. Ayo banyak kita ya, banyak. berapa? Ada banyak. 15 meter. Nah, iya kan anda ketinggiannya sekitar 15 meteran gitu ya. Pak ini sumber sayana apakah di sorotan atau rapi suci kami apa semua? Suci mulu. Sekarang salatan. Salam ini pernah saat ya Pak? Kita pernah ya. Berapa? Penjelasan Bapak pernah mengenai kajantenan ini? Pak, ayo nanti abi dia semua penyu arit juga ini santannya yang naon bisa menggunakan naon dia gitu. Nah, ini dina hal misalnya eta hoak gitu makanya. Nah, janten kamu kawan di warga di Galurat TV sok tanaos kamari aya kajantenan anu naminan misi film namanya film janten aya mistis kumaha ternyata sama hoaknya. Hatur nuhun Bapak kana waktuna, hatur nuhun pisannya. Mohon punten ka bapak-bapakna gitu. Wargi-wargi ari Galurat TV tantosna urang tadi parantos nitenan anu namina Curug Teduh anu kawita Curug Teduh teh rame pisan ku para wisatawan. Tantosna ayeuna santosna aya kajantenan konon tapi namanya ayeuna janten sepi gitu nya mohon. Tantosna hatur nuhun pisan kanggo ka wargi-wargi ari Galurat TV anu parantos satya nyarengan ngarencangan sim kuring yang mau naruh di dua mor kami tadi berangkat bikin kainnya pas aya di lokasi gitunya mohon teke hilap nah di like di share di komen langsung lagi di subscribe insyaallah berkah kanggo kasadayana sim kuring yang mau naruh di dua mor ini pamit ujung sater kanggo sadayana dipukas bae ku wabila tepek hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslina wargi-wargi ada Galurat TV channel perjalanan ke anu namina Curug Teduh ekstrim pisan tapi ngali naik mudun pokoknya pamit ka dieu kanggo ka jalmi-jalmi anu tertentu anu seueur lagi gitu ya.